Dan kemudian dari juga hasil gelar perkara yang kami lakukan, teman-teman penyidik pada bidang tindak pidana khusus berkesimpulan bahwa ada peristiwa pidana dalam kegiatan tersebut yang diduga sebagai peristiwa pidana tindak pidana korupsi, sehingga terhitung kemarin terhadap penyelidikan tersebut telah kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Dugaan tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan suplai ayam bonus dada. Peningkatan status dari penyidikan ke penyidikan. Saya inspektur. Saya inspektur. Masa ke Pak Bupati nyuruh ke Bapak, Pak, terkait peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan BDS, Pak, seperti bagaimana, Pak? Oh, saya belum dapat info lanjut, Pak, karena memang baru melihat di YouTube juga, jadi saya baru melihat di YouTube juga, jadi saya belum berkomunikasi dengan. Jadi itu kudu kasar aku nanya ke nana cukup bupati tanyakeun ka inspektorat ari nanyakeun ka inspektorat jawabanana teu nyaho balaba teu jawaban kumaha atuh ieu teh jadi bingung uing mah. Lajeng eta walaran Bapak Inspektorat tahnya kitu deui wae tah geuningan padahal eta teh tupoksina janten namina oge inspektorat jadi tugas teh ngainspeksi ngawas wah ngontrol kitu nya hari ngontrol teu nyaho naon pisan apaan nya kumaha nya lah asa kumaha atuh susah jadi susah ngabingunganana simkuring oge tanya ngaran inspektorat teu nyaho naon apaan nya sakadana mah kieu lah tapi punten ye punten ka Bapak Inspektorat puntennya ini sudah di ranah hukum. Sekalipun begitu kami sudah melaporkan tentang kejadian ini bahwa ditemukan gitunya. Nah, ini bukti laporannya ya, laporan Inspektorat misalnya kaknya BPKP kita nya tentang inspeksi keuangan, inspeksi terkait pelayanan publik, inspeksi kejadian-kejadian yang berpotensi ada perkara hukumnya. Nah, panginten eta teh tos jadi tupoksinya inspektorat. Manya ngawarrak itu asa asim kuring moal nyarios salira geus kong kalingkongnya gitu bisi fitnah gitu nya. Ngan ieu mah nya lah aya lieuran kita. Di Rutin BDS tahun 2024 Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia wargi simkuring di mana we ayana dipaparin panjang yuswa bari sehat jembari rezekina rahayu dunia rabuh akhiratna. Dina video anu ieu simkuring nangenan nyata kamari nonton dina TikTok. Nah, aya statement atau napi konferensi pers di Kajari Kabupaten Bandung. Namun satu acana simkuring papadon omat wargi simkuring kedah mibanda pola pikir anu kritis, logika anu kiat, lajeng nalar anu sehat supados henteu gampil dipecah belah tah kawas kitu. Dina konferensi pers eta Bapak Kajari ngadugikeun Teman-teman media semua yen yang kami status kami banggakan, penyelidikan kasus dugaan penipuan di PT BDS Kabupaten Bandung ditingkatkan statusna janten penyidikan gitu unggalna tah saur Bapak Kajari teh wastana teh Pak Doni Haryono Setiawan tah gitu kamari eta teh ngadugikeunna teh sangan Pak Kajari ieu teh tos ditingkatkeun memang tina penyelidikan ke penyidikan rupina mah tos aya bukti awalnya anu bukti permulaan tah istilahna teh kitu tah saur mantana teh tos aya rupina mah kitu mung eta teh teu acan aya tersangkana kitu biasana nya upami penyidikan nya sok aya kitunya ditetapkan tersangka tapi ieu mah teu acan aya nya rupina memang kedah oge di penyelidikanna diasakeun rupina mah gitu atanapi
jangan-jangan sampai akhir tidak ada tersangkanya nya piraku kitu. Tinangtos bukti permulaan mah atos aya nya atuh kantenan we kannya tos sidik aya anu ngalaporkeun aya nu mengaku kerugian gitunya apaan eta teh program negara tinangtos program negara mah tos dianggarkeun ti awalna oge nah bete dibayarkeun kawas gitunya beberapa tinangtos ieu teh bakal erewetel rambat kamale gitunya aya nu kajemol aya nu kaciwit aya nu ka Badung eta ka payun teh lantaran ieu sangat kompleksnya tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang atau beberapa orang gitu. Pasti melibatkan suatu sistem kitanya ieu tinangtos tugas para penyidik kapayun kanggo mengkonstruksikan tanya siapa di balik semua ini tinangtos panginten aya tingkat operatornya aya tingkat eksekutor aya tingkat pengambil kebijakan nya anu pada akhirna panginten kedah tangtos konstruksi hukumna siapa mastermind di balik ini semua siapa otak dari di balik ini semua siapa yang menjadi arsitek dari kejadian ini semua kalau ini memang ada begitu ya jadi sekali lagi kalau ini memang ada itu tugas memang sudah tugasnya para penyidik nanti ke depan ya kita tunggu saja ya sabar. Patali kasus yang diduga terjadi tindak pidana korupsi Bapak Kajari ngadugikeun kawas kieu tah meuni ati-ati teh pisan Pak Kajari teh katawisna teh kawas kitu tah nya kieu cenah kalimatna teh tah pidana khusus berkesimpulan bahwa ada peristiwa pidana dalam kegiatan tersebut yang diduga sebagai peristiwa pidana tindak pidana korupsi. Diduga ada peristiwa tindak pidana korupsi gitu cenah tah. Tinangtos Pak Kajari oge atuh teu sagawayah ngadugikeun warta teh nya tinangtos aya sumberna. Eta teh saur mantena cenah sumberna teh dari pengumpulan keterangan, dokumen-dokumen, lajeng nya eta panginten aya oge pendapat ahli nya yang berakhir digelar perkara tah janten we ditingkatkeun tina penyelidikan janten penyidikan upami penyelidikan mah bukti awal nya bukti permulaan upami engke dina penyidikan mah alat bukti tah anu karitu nya anu ya bikin kita puyeng nya kita ya suka kadang-kadang nya ngalobakeun banyak oge nya eta teh pikeun urang lain ahli hukum mah tah kawas kitu. Kasim kuring aya nu nyareng aya nu nyangen kieu tah malihan mah dina akun sim kuring nyarios kieu. Nah mang newak bangsa teh meuni hese beleke nah kitu cenah. Eta teh masyarakat Bandung, warga Bandung anu maparin pertarosan kawas kitu. Atuh sim kuring balak-bak teu bisa maca, teu bisa ngajawab nya. Tapi saestuna memang tindak pidana korupsi memang beda sareng tindak pidana umum nya lumawi kewenangan dari kejaksaan itu hanya di ranah tindak pidana korupsinya saja tah kawas gitu upami tindak pidana umumnya tentuna oge ku bapak-bapak polisi tah kitunya dina hal ieu rupina aya dua yang sekarang sedang ditangani itu oleh kejaksaan negeri itu yaitu tindak pidana korupsinya nya gitu tah bahwa diduga ada peristiwa tindak pidana korupsi tah eta teh unsur-unsurna kada diketemukan gitu nya eta ada penyalahgunaan kewenangan terus ada unsur memperkaya diri sendiri atau memperkaya korporasi atau orang lain lajeng ada kerugian negara atau kerugian ekonomi negara tah kawas kitu nya upami tos kapendak unsur-unsur eta tegas eta mah tindak pidana korupsi tah kawas kitunya jantan nyalah urang kena sabar margi ngabukoskeun eta mah Pak Belit pisan pokona mah jabat tembokna karanel jabani wah eta teh rumpil pisan nyalah ting sabar sadayana warga Bandung nya urang kupingkeun tah urang lalajonan urang polototan ku sararea tah kawas kitu. Lajeng anu kadua tindak pidana umum nyatangtosna ge panginten aya pasal namina teh tipu gelap nya tah tipu gelap teh istilah eta teh memang ada penipuan atau penggelapan kawas kitunya eta ditanganina memang ku bapak-bapak polisi nyata tos dilaporkeun teh ku Pak Dedet
ka Polda Jabar gitu tanya anu kiwari nya duka lah ditanya da dugi ka kiwari oge teu acan aya wartosna kumaha tah hasil tina pelaporan padeden teh kawas kitu nya tah diantos Bapak polisi tah dina tadi dina gelar perkara nya aya oge osok dimintai keterangan ahli nya atau pendapat ahli tah kawas kitu nya memang eta teh kedah dilakukeun nya kedah eta teh kedah dilakukeun bilih nya kieu teh ya da memang sistem peradilan Indonesia teh aya paribasa cenah tuh tapi sok sanaos eta teh henteu asup logika gitu nya logika umum nya tapi da kumaha nya bingung lah simkuring oge kieu tah karena paribasa eta teh tungtungna mah loba penjahat anu kalabur nya loba koruptor anu ngalencar tah loba bangsat anu barebas kawas kitu tah nya meureun gara-gara aya ungkapan eta tah lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah nya daripada menghukum orang yang daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah tah kawas kitu nya ulah salah ngahukum gitulah peradilan teh kawas kitu lah hati-hatian tapi jadi pikasirieun pan prakteknya menjadi celah keur licik nya keur curang tah kitu jantan pangemut simkuring memang pendapat ahli teh memang penting pisan sok sanaos nya gampil pisan urang mah nebakna teh nya da moal nya duit kusut teu pupuguh kitu nya pasti aya anu ngabanaranan tah kawas kitu gampil lah nya tah ulah oge jadi paribasa kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah jantan simkuring nyumangetan sok ke para penegak hukum ke para aparatur penegak hukum para APH jadilah kesatria bangsa sejatinya mumpung sekarang lagi mendapat dukungan publik yang sangat luas ya yang luar biasa hari ini nah untuk itu lakukan hal yang berguna bagi nusa dan bangsa nah bebaskeun negeri urang ti para koruptor ya eta hilap apresiasi simkuring ke para APH khususnya Kajari Kabupaten Bandung nya anu sudah bersikap gitunya mudah-mudahan tindakan bapak-bapak sadayana dicatat sebagai patriot bangsa nya, khususnya di Kabupaten Bandung tah kawas kitu nya apresiasi lah kanggo Bapak Kajari tah kitu Pak Doni sok sanaos teu kalebet gercep atanapi gerak cepat gitunya kawas anunya gitulah camil beki gitu tah nya jantan Bapak Kajari kedah serius nya ulah mengpelehe gitu tah bilih kieu margi Bapak Kajagung tos awong-awongan tah kawas kieu terakhir kali saya ingatkan coba lakukan itu dan ingat akan aku tindak siapapun Anda belakangmu siapa aku tindak dengan keras. Jika ditemukan masih ada pegawai yang tidak mengindahkan peringatan ini, maka jabatan saudara akan saya copot dan saya pecat bila perlu. Tah gitu jantan Kajari Kabupaten Bandung atos bertindak gitunya. Ngan sabalikna lamun meng pelehe ieu ancaman jaksa agung ngageleger kawas sora maung handaruan. Wah, kawas maung erek ngerekeb para pengkhianat bangsa. Hati-hati. Ya ulah meng pelehe omat. Saha para pengkhianat bangsa temang? Ya tentunya juga para koruptor itu sendiri. Lalu orang-orang yang tutup mata ya terhadap perilaku koruptif. Nah, itu pengkhianat bangsa. Apalagi pihak-pihak yang melindungi para koruptor. Nah, eta mah rajana pengkhianat bangsa eta mah nya. Nah, kayak kagaru ku zaman da. Ulah majar maneh aya hukum karma teh tah gitu. Kade caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket genderang perang untuk melawan korupsi sebagai musuh bersama sudah dikumandangkan oleh bangsa Indonesia yang sudah juga dipertegas oleh Bapak Jaksa Agung Bapak Sanitiar Burhanuddin bahwa korupsi harus musnah dari negeri Pertiwi ini. Sok urang Kabupaten Bandung urang terbuka sekarang mah nya demi kemajuan daerah urang teh nya upami leres hoyong aya kamajengan di Kabupaten Bandung nya kita semua harus terbuka nya
Nah, kepada masyarakat luas, jika Anda mendapatkan informasi, menerima informasi, atau melihat, mendengar, merasakan bahwa ada sesuatu pelanggaran hukum, khususnya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Anda, di lingkungan kantor Anda, di lingkungan masyarakat, maka gunakanlah semua sarana yang ada. Gunakan kanal-kanal yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk melaporkan. Kami dari Kejaksaan Agung dan kejaksaan di seluruh Indonesia sangat terbuka terhadap semua laporan-laporan pengaduan itu. Ya, kami punya email, nomor-nomor kontak, ya, bisa disampaikan baik melalui teknologi maupun secara langsung atau melalui sarana yang ada yang bisa disampaikan kepada kami, kepada setiap aparat. Jangan pernah berhenti dan berlelah untuk peka terhadap tindakan koruptif. Jika Anda menemukan dimanapun, maka segeralah laporkan kepada aparat penegak hukum. Kita harus percaya kepada mereka. Terima kasih. Tah kitu geuning saur Kapuspen atanapi humasnya Kejaksaan Agung eta namanya didugikeun sok cenah lamun aya terindikasi tindakan koruptif silakan untuk dilaporkan gitu cenanya. Sumuhun Bapak laras kitu pisan kitunya upami aya tindakan-tindakan anu memang dinilai koruptif kedah dilaporkan, tapi nya pertarosan SIM kuring nah aman eta nu ngalaporkeun teh gitunya. Jangan-jangan nanti setelah melapor malah jadi pesakitan ya, kayak maledogeun bola karet kena tembok, makin kita kencang melempar ke tembok itu makin kencang kembalinya. Nah, khawatir begitu Bapak, bukannya kami tidak mau melapor. Da anu geus oge geuning hare-hare nya geus laporan teh gitu. Duka kunaon duka aya naon ente mepeg we da. Heran da SIM kuring mah. Aya oge dina akun TikTok SIM kuring anu naroskeun kieu, "Mang, naha laras ieu kajadian teh? Atuh SIM kuring ngawaler, nya duka teuing atuh. Da bet SIM kuring naroskeun ka itu ka dieu ge teu acan aya waleran nya. Da meureunan kieu teh ya tong bujang-bujang kitu. Bapak Bupati Pituin eta geuningannya ditaros gitu kawas gitu tah." Peningkatan status dari penyidikan ke penyidikan Sebenarnya inspektor. Katawis rarayna teh berkenannya bari ngawaler itu tanyakan saja pada inspektorat. Banyak itu. Ya tapi SIM kuring paham suasana kebatinan Pak Bupati gitunya. Dan memang jadi heureun letah atuh. Nya jadi ewuh kita. Upami nyarios engkena teh nya lah apal meureun netizen Indonesia. Meureun teu dikumahakeun mah tah upami ngawaler nya. Lajeng upami teu ngawaler dianggapna balem wae. Memang serba bingung kanggo Pak Bupati nya dina waktos harita tah kawasna teh sabab mantena tos kasabit-sabit dina podcastna Bambang Wijayanto teh tah alah nya kitu. Urang oge teu kenging suudon nya atanapi nyangka berdasarkan asumsi-asumsi teh kitu tah. Kawatos ka Pak Dadang Supriyatna na kitu nya bilih henteu nya sanes naon bilih henteu nya. Tapi numutkeun SIM kuring mah ieu mah pamanak SIM kuring nya Bapak Bupati teh kedah nyangem oge gitu nya. Upami henteu kedah nyarios yen SIM kuring katepaan tales ateu ngan katepaan getahna wungkul gitu kacibit kulit ka bawah daging gitu tah nya buruk-berak apa adanya gitu nya upami henteu mah da angger engke ge dina proses hukum bakal dibuktoskeun sagala rupina gitu nya. Da keadilan itu akan menemukan jalannya sendiri. Tah kawas kitu nya moal pahili antara anu bener jeung anu salah, antara anu koneng jeung anu hideung. Moal pahili eta mah Pak Bupati jadi cinjongjon we upami Pak Bupati teu ngalakukeun mah sok we paparin keterangan kitu nya anu resmi. Kawas kitu. Masa ke Pak Bupati nyuruh ke Bapak Pak terkait peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan BDS Pak seperti bagaimana Pak? Saya belum dapat info lanjut Pak karena memang baru melihat di YouTube juga, jadi saya belum berkomunikasi dengan
pihak kejaksaan. Nanti kalau udah komunikasi mungkin bisa ada. Tapi Pak, ada dorongan dari pemerintah misal Pak supaya apa proses hukumnya seperti bagaimana? Belum ada. Pak, komentarnya Pak terkait kemarin kan sempat tidak hadir atas bola Pak Direktur BDS, tanggapannya seperti apa? Wah itu saya belum dapat konfirmasinya. Saya lihat di berita aja. Maksudnya kan ini kan dengan ketidakhadirnya menambah liar pemikiran warga nih Pak, dengan ketidakhadiran apa-apa gimana Pak? Saya belum mengkaji, kemudian belum ada komunikasi. Baru dapat kabar. Ada dorongan siapa supaya proses hukum misalnya tidak. Nantilah lihat dulu ya. Baru ada di kantor. Jadi itu kudu kasaha atuh nanyakeunana cek bupati tanyakeun ka inspektorat. Ari nanyakeun ka inspektorat jawabanna teu nyaho. Balaba teu jawaban. Kumaha ieu teh? Jadi bingung uing mah. Lajeng eta walaran Bapak Inspektorat tanya kitu deui wae tah. Geuningan padahal eta teh tupoksina janten namina oge inspektorat. Jadi tugasna teh ngainspeksi, ngawas, wah ngontrol kitu nya. Ari ngontrol teu nyahona naon pisan. Apaan nya kumaha nya lah. Asa kumaha atuh susah. Jadi susah ngabingunganana simpul oge tanya ngaran inspektorat teu nyahona naon. Apaan nya sakedana mah kieu lah. Tapi punten ye. Punten ka Bapak Inspektorat, puntennya. Ini sudah di ranah hukum. Sekalipun begitu, kami sudah melaporkan tentang kejadian ini bahwa ditemukan gitunya. Nah, ini bukti laporannya, ya, laporan Inspektorat, misalnya K-nya BPKP kitanya tentang inspeksi keuangan, inspeksi terkait pelayanan publik, inspeksi kejadian-kejadian yang berpotensi ada perkara hukumnya. Nah, panginten eta teh tos jadi tupoksinya inspektorat. Manya ngawarna kitu. Asa asin kuring moal nyarios salira geus kong kalingkongnya gitu bisi fitnah kitunya. Dan ieu mah nya lah aya lieuran kita. Sakali deui sim kuring papadon sareng oge munut atanapi nungtut sebagai warga Kabupaten Bandung, para APH, para penegak hukum ulah bade coba-coba ngahianatan rakyatnya gitu. Sajatina rakyat teh memang abdi na para pejabat publik. Tah kawas kitu nya janten ulah osok gumede, ulah osok adigung nya komo gede hulu mah tah gitu tekenging nya. Para aparat hukum kedah ngadek saceknya migas saplasna upami lonyor tong dipotong upami pondok tong disambung. Jangan sekali-kali melakukan pembiaran apalagi tutup mata mungkin bisi ciluk bake kong tah jadi kitu mungkin tepuguh hulu buntutna ngabuntut bangkong gitu tah nya anu pada akhirnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah berkurang anu pada akhirnya kejadian keos rahayat hese diatur. Nah, eta teh diantawisna kusabab kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan atau para birokrat tos teu aya tah kawas kitunya. Hapunten anu kasuhun cekapkeun deui ka dinya. Hapunten bilih aya anu kabadug harigu kadupak dada kasunul kalbu kacilit ati utami nama tah sakitu pengintennya sihapunten wae kitunya. Ka para APH sakali deui dahulukan nurani untuk melakukan penyelidikan dan proses hukum ya. Gunakan nurani karena nurani itulah yang akan menunjukkan Anda kepada jalan yang menyelamatkan Anda ke depan. Tah kawas kitu. Tah eta oge didugikeun ku Pak Sanitiar Burhanuddin kawas kitu. Tah kapayunnya sapertos kitu. Saya bicara dengan teman-teman, tolong hati nurani digunakan untuk penuntutan. Artinya bahwa keadilan itu bukan ada di buku. Kembali lagi, keadilan itu ada di nuraninya. Makanya jangan cederai rasa keadilan masyarakat. Sekali deui kapayun ke nurani urang. Tah sakitunya sakumaha didugikeun ku Pak Sanitiar Burhanuddin. Tah kawas kitu dina proses hukum atau napi proses peradilan. Tah kawas kitunya
Dwi ka dieu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.